ketika orang wow jeung Allah indah ulah-ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu Putra Ayah Banjar sok ngedeng nya nama ta salat teh di masjid aju kerek kadenge kan ku satik Haju Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke Malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundam nabe sholawat ahli zikir gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabrak nya begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu ngalayat kan teu nyaho naon eta nya maca nazaman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atadakiratul muqarrarah eta kan kudu juman masyaallah kari eta ong-ongan gundamna bae make kudu juman nah ilah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat